Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Urang lah menyaritakeun keyakinan urang ge sebenarnya mah atuh kieu bae urang iman urang ge yakin dengan sakadar ditikor bae keluar. Lamun anu yakin mah mun yakin jelema teh sungguh-sungguh ibadahna. Lamun urang boga keyakinan bahwa urang teh bakal balik ke akhirat, dunia ieu dunia kabeh bakal nyiksa halaluha hisabun wa haram wa iqabun. Atuh pasti diselap-selapkeun masjid mana, pesantren mana, majelis mana eta boga keyakinan ngaranna. Ieu mah pandit majelis diinjem. Mending dibayar henteu. Lain aduh. Kanyahoan bae ku batu. Tah, ieu. Bola pek mah kos kitu. Lamun nya ge boga keyakinan tarolah tah mah urusanna urusan ngaluarkeun. Ieu mah urusan diri urang bae ka Allah. Urang boga keyakinan bahwa ieu Quran teh mukjizat. Anu lamun dibaca kurang jadi ganjaran pasti bae urang hayang bae maca Quran tapi pan urang lobaan mana maca Quran jeung neuleuan HP lobaan mana ngaku sia hayu cing ngabohong burut sia yakin mana datang yakin ya Allah ya Rabb. Lamun nya ge cinta ka Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi ngabogaan syafaatul uzma tembongkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi ai kitu mah barang bere meureun kudu leupas ti leungeun urang atuh maca-maca sholawat tanyakeun ka diri urang sabaraha awak sia sapoe maca sholawat ka Kangjeng Nabi ayo sabaraha ayo tanyakeun ka awak urang dititah maca sholawat 11 bage bari lempang ulah henteu teuing bae cakna henteu diuk di masjid teh kitu tah teu diuk di masjid Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sunni eta maca sholawat mah 2 ge geus cilak-cileuk bae 2 jam nonton TV mah 2 jam 3 jam masyaallah istiqomah heran aing heran. Nah, iya cerita keyakinan berarti itu bukan keyakinan eta kos kitu. Urang menyaritakeun keyakinan kan berarti kan aya perilaku yakin. Ulah ngomong doang perilaku yakin datang ka mana nya nya ge yakin Allah bakal nyiksa kalakuanana maksiat henteu berarti kan perilakuna maksiat teu yakin. Je lamun teu ngazakat bakal dibere sujaul akro engke Kangjeng Nabi di jero kuburanana. Aju ku ari ngazakat teh perilaku teh ngazakat berarti kan teu boga keyakinan. Namun jelema ngridit berarti kan 2 akad hiji barang 2 akad bakal engke bakal dikucuran timah ku Gusti Allah. Ye bakal dibodem ke di jero kuburanana. Tapi masih ngridit kene bae berarti kan teu boga keyakinan. Ye tuh ngajoak kabehan jadi motor kreditan kabeh bego. Allah ya Rabbi da kumaha hayu imah kredit mobil kredit motor kredit deres eta mah gincu kredit gincu Masya Allah gincu na geus beak can beres kreditanana roti kredit roti da geus ka mana geus jadi para lele jumbo can anggeus kreditanana ih da kumaha Yahudi bisa aja saja ya Allah ya Rabbi kiri orang mak moal kebal bakal asup ka lawang maut al mautu babun masa dek mamawa eta urang ka jero kubur sok pikiran bersihan dari urang ulah kababawa ku usum ulah kababawa ku keceuyah ngetren ceuyah usum ulah urang make aturan Al-Qur'anul Karim saha nu bisa teger model kos kitu cahayaan ke hate. Idza kana khamsun
di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji wa akalur riba, di mana kaum loba ngadahar barang riba, maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba, urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari nu ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba, ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus, padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Ti mimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh ti mimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan wabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tuh engke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Ieu wari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah, disumbang ku pamarentah, pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus, petanina anu bisa mah rada deureus, tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khosab wa zalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab waz zalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing hade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese.
nu kudu hukuman haram tetap haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Kitu mah jah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pahara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2 Nomor katilu wa idza wahara zina wa ala nubihi kana al maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngawahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bareng. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh, silih pacok di jalan semua. Masya Allah geus eueuh kasih geus eueuh ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina, ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik baen bongkar-bongkaran berapa cengcuman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di Puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcumana anu, menteri anu cengcumana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika, ka Inggris, ka mana deuk dipake deuk henteu, tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Uyuhan betah hari rup didinya. Uyuhan betah hari rup didinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot. Maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyata. Bayangkeun ku urang di Mekah menuju Madinah 800 km. Ninggalkeun imah demi agama. Ninggalkeun hewan-hewan ternak demi agama. Ninggalkeun perkebunan palawija demi nyalametkeun agama. Berbagai perusahaan di Mekah ditinggalkeun demi kemajuan agama.
bahkan nuboga pamajikan teu iman ditinggalkeun, nuboga mamang jeung ua nu teu iman ditinggalkeun, nu paling menyentuh hati anak nu teu iman tetep ditinggalkeun, pepegatan jeung pamajikan jeung anak demi nyalametkeun agama. Luhur amat eta jelema nyalametkeun agama sampaikan ka ninggalkeun nagara, ninggalkeun imah tangga, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun berbagai ternak, ninggalkeun anak jeung pamajikan incu, ninggalkeun handetolan hanya semata-mata neangan ridho Allah. Betapa luhurna jelema tandingan tamu hajirin. Masya Allah kari. Urang maka karak dek ninggalkeun warung doang yang ngaji, mani berat kabila-bila. Bahkan aya nu geus berangkat dikunci, kakarak menang 50 meter aya babaturanana nyaritakeun bahwa aya bisnis anyar imah maninggal urang berangkat bae belok kanan nya. Nu tadi nadek ngaji lah minggu hareup aya keneh. Urang endap-endapan. Nu mantak urang mandek ka Allah teh masih kena perhitungan kena bae. Lapar terjadi ka Allah. Dahaga terjadi ka Allah. Komo penting kita tahajud, tunduk terjadi tahajud. Aya yang jadi wali, aya HS di spring bed bae. Masya Allah, menya aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed. Malaya. Aya hayang jadi wali, aya HS ke hotel deui, mal bisa. Cenah kula mah mobil hayang bagus, imah hayang bagus, HS hayang di hotel di spring bed tapi diangkat jadi wali. Ngobrus ya. Mal bisa kudu ngasingkeun diri di dunia, ngasingkeun diri ti makhluk contoh Kangjeng. Dek diangkat jadi rasul teh dibere teu hayang kana dahar kana nginum, dibere teu hayang campur gaul jeung manusia, dibere teu hayang sare teh tengah peuting teh, dibere saperluna bae sare teh ngasingkeun diri naik ka gunung di jero guha sorangan Kangjeng tafakur tadarru ka Gusti Allah encan aya syariat nu deuk mawa syariat lagi Kangjeng, tapi Kangjeng geus dibere seperti eta. Masya Allah, umur 40 tahun sumping malaikat Jibril ditahan Gusti. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Iqra, baca. Ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Tangkep ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Langsung malaikat Jibril naik ka luhur. Kangjeng Nabi getar-getar. Turun ke handap ke Siti Khadijah. Zamiluni, zamiluni. Surti Siti Khadijah. Langsung ku Siti Khadijah. Disimbuta bari ditaros aya naon akang setis disebut akang itu padahal orang lain aya naon bapana bapana bapak saha meureun bangun geter-geter mah aspirin atuh aspirin neangan atuh jak salakina ya aspirin dia kukul diseduhkeun 7 ambau Supaya mah ngabunuh beureun lah hirup ge biasa kikituna. Ye, tolong. Tah, salah kitu. Aya naon? Tadi di gunung manggihan kieu. Cek Siti Khadijah. Pengalaman nu bara heula teh, nu bakal diangkat jadi jelema luhur teh karitu. Ya Allah, ya Rabbi, apal. Sebab baca kitab Injil, baca kitab Taurat. Yuk, engke aya paman. Kurang naros gara-gara ditu. Tah diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Memehna mengasingkan diri teresep ka panggih jeung Kitulah para aulia Allah ngadekem heula di guha. Ngadekem heula di pondok pesantren. Ngajauhan jelema. Geus manteng keyakinanana.
di samping ilmu syariatna terus keyakinan ancrug ke masyarakat ya geus boga keyakinan teu hayang dibere ku masyarakat teu hayang diagung-agung ku masyarakat teu hayang nanaon hiji be ngaluhurkeun agama Allah melalui pendidikan pondok pesantren bakal ngeunaheun geura sasaha ieu mah encanaon geus menta jang pondok geus menta jang majelis taklim kebelah dieuna majelis pondok-pondok koreng meuli mobil masyaallah hese bae cenah ieu teh nyieun proposal pengajuan endek di mana berjuangna encan ge berjuang geus ngajukeun proposal nah ieu nu geus kararieu tapa heula atuh hei tapa heula coy tapa heula tapa udah gayang di sasalamanan baik ieu mancan-can geus kieu bae sasalaman teh si gaib pan aing kiai masyaallah teu kadeuleu emang sia ieu aing Gusti Allah doaku asal ngariung gelas da tilu bae mamana ieu panitia emang gelas karak 2 3 atuh mah Firaun ieu mah geus mah dibere gelas 2 letik gede jang mama mah tuh bila perlu ember kumaha naon diperjuangkeun ieu si naon ngagung diri ngamulia-mulia diri perjuanganna mana eta cenah ka panggung saudara-saudara mun teu dibayar daekeun teh henteu palitekeun habak huluna kretek berjuang tanaon ieu budak kunaon eta teu tapa heula Kanjeng Nabi nu mantak luhur tapa anti dunia anti kemuliaan anti keagungan hiji bae perintah Allah masyaallah nu mantak lamun al ulama warasatul anbiya mana warasatul anbiya na kuari mana ulama warasatul anbiya kuari mah ulama warasatul anbiya teh nu aya teh warasatul Jokowi warasatul Prabowo warasatul gubernur warasatul menteri ya ulama kos kitu lain odol sero perjuangan mana ayo diorganisasikan cenah supaya berjuang endi hasile wede ulah kedeleng ge yang ono iku gereja jika ada tangannya ge iku si uang iku widih yang anak ning mui iku yang anak ning organisasi yang ora dan sebutin lah aranea ya si ora weruda nemang sirage di mengkonon aing salah ngomong tamanya eta rarentul kelenteng rarentul gereja nang organisasi nang mui mana berjuangna Masya Allah karim ini mah kebangsaan ya kembali ke kebangsaan berarti berjuangna orang endap-endapan terserahlah yang cerita doang ceritakeun Kangjeng Nabi mah seperti eta mulai Kangjeng Nabi warima Kangjeng Nabi tengges diangkat jadi Rasul langsung informasi ti Gusti Allah numantak para aulia Allah anu osok tararapa model para wali sanga anu geus zuhud anti dunia manehanana teh uzlah sanajan raramean babarengan tapi kolbuna teu asa jeung makhluk jeung Allah uzlah berarti nah iya ngembangkeun agama mah teu hayang nanaon sumbang tidak dibawakan duit tanya berat 1 juta 2 juta 10 juta cehil di aing lamun 50 cehil kene ngan rada gede cehil 100 ya boleh deh ya berjuang teh kumaha berjuang teh kumaha ujung-ujungna urang ngadengekeun nu keur berjuang teh ujung-ujungna jualan madu
jualan cai dan jualan-jualan lain. Berjuang bae sih. Ulah make ekos. Ih, cenah Kangjeng Nabi ge dang tuh sok kaju disendekelkeun ka Kangjeng Nabi. Ka dieu sia sungut sia. Soekeun sia. Nyedekeun ka Kangjeng Nabi sia. Jualan mah jualan bae ulah bari ngaji. Je, barang sana. Tuh, ikan hararese gua hari. Rese, berjuang lurus ke ulah pungkal pengkol. Tah, ieu Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutimman nuruh. Sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculna agama Islam, tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Allah allazi arsala zat anu ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh. Huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an, sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh ndek naon dirage baca Al-Qur'an. Ti mimitin ndek nyahokeun pangeran Al-Qur'an, ndek nyahokeun nabi na Al-Qur'an, ndek nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an, ndek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an, ndek nyen sepeda, motor, mobil, kapal, laut, udara baca Al-Qur'an, ndek nyen senjata baca Al-Qur'an, ndek nyen bom baca Al-Qur'anul Karim. Tinggal orang bacaan Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, terus laksanakeun. Yahudi leuwih ti heula maca Al-Qur'an jeung ngalaksanakeun. Jangan nu situ padahal teu percaya ka Allah. Mentek bil huda. Maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat. Lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat, saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi? Tapi ku Gusti Allah dibere dalail, dalil-dalil, barohin, dibere mukjizat, tercengang kabeh dengan mukjizat Kangjeng. Ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani, Muhammad mawa naon sih? Al-Qur'an. Coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh? Coba onta kena ngomong. Tanya ku Kangjeng Nabi. Onta ditanya ngomong, mukjizat Kangjeng tercengang kabeh. Coba tetanggal kayu memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi, kerikil assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Muhammad. Tangkal korma kita datang, coba korma itu kena datang ka dia, korma dipanggil ku Kangjeng Nabi, tal hei korma ka dia. Tangkal korma gudag gide langsung nyabut sorangan, langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi, maca 2 kalimat syahadat, kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani, ku kafir-kafir Mekah, musyrikin Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Balik deui tangkal korma ka tempatna, gudag gide plek deui, wah Muhammad sihirna hebat. Kumaha bil huda. Ya Allah, kurang puas. Coba Muhammad, coba tuh panon poe bulan kena belah 2, coba datang ke mana? Lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul. Coba bae heulanan lo ngomong ke situ. Ayo belah 2, datang panon bulan gitu. Belah 2, 2 hiji asup ka dieu, 2 hiji asup ka dieu. Balik deui ka dinya, tek maca syahadat, balik deui ka luhur. Bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat. Deuk kumaha cenah? Bil huda. Walladzi arsala rasulahu bil huda, mawa pitujuh. Geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon, coba Quran baca hayu. Cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe, ieu kula teh diciduhan ku awet kecil teh mah. Nyeun bombay ge Quran bisaeun, buka Al-Qur'an, nyeun kapal baca Al-Qur'an. Ye
nyen senjata baca Al-Qur'an atuh komo deui nakulkeun awewe itu qala Yusuf li abi ya abad ini senjata inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum Allahumma lain kol basarwiti fi cikupa kamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam langsung datang mana Kang Pendi Kang Pendi mana wajahmu selalu ada di hatiku kumismu ada di hatiku dan aku benci padamu aku telah dikelabui olehmu goblok kamu ya menjadi kira tuh ya gampang hayang naon dina Al-Qur'an hayang sugih masyaallah wa azin fil nasi bil hadiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta wajin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar di jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya pake ngawarung bacakeun eta deui bener masyaallah aya aturanana bacaanana 999 aca oh bener daratang masyaallah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh padahal tadi dah hayang laku atuh laku ngan dihutang daratang kabeh datang pan ngamaha haji eureunan ngawarungna geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai geus hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil a'udzubillahi minasyaitonir rajim mali teruskeun gua ini asana nyarandung kabeh wah teu beres nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung maksudnya nu kanyahoan mah iyalah wallazi arsala rasulah bil huda lamun henteu dibere dalil henteu dibere barohin henteu dibere mukjizat naon atuh kekuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya na atuh kudu kuari kudu atuh kurang kudu boga bil huda lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung ulah yang dimulya-mulya imal liwat be aju jelema ngomong mah haji tah si mana ji goblok mang haji kiai aing ada emang haji goblok sia mah eta geus wayab tulu kiai uhu eta batal tuh kagiayana deh Kangjeng Nabi di Ciduha Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sugan marang teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar si mana orang dagang salak tah iya arsalahu bil huda wah Kangjeng ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda ketika sahabat mentes perang dahaga kabeh perbekalan saef beja ka Kangjeng kami lelah ya Rasulullah
Sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya. Bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu wadahna. Cicikeun ka dinya, cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi. Cabut mancer kabeh 5-5. Sak. Wayuh we muararan. Wow, kudu minum. Maka ngawadahan segala rupa. Ya Allah ya Rabb. Ditanya teh anak sabaraha kira-kira jelema? Kurang leuwih bangsa 1000 mah. Lamun kaji pendi bisa mancer gitu atuh geus jualan cai nya nama. Atuh jualan cai. Masyaallah ganjil. Dek kumaha coba bil huda. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Allah karim. Masyaallah. Ketika Kangjeng Nabi mantas perang Hunain. Kemudian lapar kabeh jelema sahabat. Lapar. Jabir bebeja ka pamajikanna. Mana bahasa hebat tak mana tah mana budak perhatikan orang lain mama ya Allah naon kan Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias urang boga naon aya pasakeun coba geus pasak aya saleter dipasak saleternya terus urang mencit embe anakna tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an geus tenang teh urusan kos pasak laporan kan Tuhan ieu macam Tuhan hungkul paringgel tiluan patan 50 bada 10 itu mah majikan kula keur masak bari teh ulah lobaan oh alhamdulillah cekang langsung nangtung Kangjeng wahai para sahabat cak Jabir Jabir alhamdulillah pamajikanna masak dijadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu. Waktu Jabir langsung lompat mana kabeh ade ondang ulah mah geus di jero kamar bae hayang aing mah salet jelema sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah aduh sarekan Jabir ribut jana teh jeung pamajikan bisik basir itu atuh hiji bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung teu kumaha atuh mangkana jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek pamajikanna geus sabodo lah pokona datang kabehan 1000 jelema pan mana pasakeunana teu gas antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala keluar cak Jabir teh emang nyesak ya Allah masyaallah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin, tengah-tengah kerumunan kafirin, di tengah-tengah iman anu lemah. Oh, atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi. Tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an. Wari Al-Qur'anul Karim baca kurang. Baca kurang aya di jerona segala rupa. Zaman narita teh nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia. Begitu belajar datang ka ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Teu diterus-teruskeun. Sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat. Balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
pajar diterus kan balik deui tilu kali ngereunnya sakitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Datang ka anggeus balik deui. Cuy. Disalahkeun henteu. Diteruskeun henteu. Kita balik deui. Mun kitu bahkan disalahkeun. Misalnya kurang ya. Yad'ul yatim. Takkan ngeunaheun urang. Ya, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Dal kuda. Dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak. Atuh tah bahasa Sunda teu kudu make hamas. Ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran. Ya tabat hamas. Ai Sunda mah ulah make jeung kirat cung. Betok kok. Masyaallah karim. Salah nerapkeun. Sia mah kitu-kitu bae ambau. Atuh teu kudu bahasa Sunda mah. Nah, ieu kan teu ara'aital ladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Geus pas. Henteu sugan disalahkeun bid-din henteu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu. Geus trek isuk ngaji eta deui. Bah. Pan jadi kieu tuh ya. Aing geus tamat di ditu mah geus meunang surat tamatna naon ngaranna? Hah? Naon? Sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah. Ya Allah. Abah teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho. Ya Allah ya Rabbi. Geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan. Urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi. Masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta. Mah urang geus aya kan. Tuh. Pendi tidak bersilsilah. Aya kadinya bin genderuwo. Silsilahan ya. Baca Quran teh ngeunaheun kadenge silsilah. Teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh mah. Atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semono lobana hasil. Isuk ngaji deui. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله. Ya Allah ya Rabbi. Nanya oge nya. Mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu. Diteruskeun teu, disalahkeun teu. Aing nyaho. Dia kan geus menang ijazah dia teh. Asana ki ma'ruf fil qurfi garangkas beureun nyari. Emang aing teh nyaho. Bacaan sia bagus. Tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia. Hah? Senina dibagus-bagus ku sia. Ditonton ku jelema meunang amplop goblok. Tunggulnya lain eta ngaji mah. Sakadar kos kitu jang naon. Daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana
berangkat sia isuget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup deh kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun diwali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kituna hese tah ieu mah malik marubil gori mah nah sanggeus tadi geus kan fadzalika yadul yatim fadzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang kalem ku tatangga beuh deuk berjamaah ge mani di bejan we tatangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, masya Allah. Lamun kadangnya Haji Pendi mah becak masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun eueuh nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Tah ieu nu kos kieu. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar, praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah, nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir, teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Marufil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadengen lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai ku ari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar. Insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mangsa asana kawin deui tambah lelep ya Allah. Deuk kira salat. Mikiran itil bae goblok.
dunia kiceun di jero hate hiji Allah Allahu akbar tuh naon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah ngeunaheun Allahu akbar ngeunaheun pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda masyaallah deuk disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin imah ngadengeun eta deui ihdinas siratal wah sin mah teu ngeunaheun kan kadengeun iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin gairil maghdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula karena kaditu da ke orang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun geus kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa ai salat henteu dibahas mah geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasanana tentang hikmah ai salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ieu Kangjeng Nabi mawa dinil haq hamid bu istu bil hanifiyatis sahma kuring diutus mawa agama hamid enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayat dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus
dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi, tapi ku ulama ahli batin di ngaranan. Dek pakai ngaran dek henteu, tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah ya Rabbi, kurang kumaha dinil hak. Nawa agama nu hak bener, sok tinggal tuturkeun ku urang geura. Kangjeng Nabi mawa dinil hak yakni agama Islam. Tuh ngiraheun dek di mana orang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi, urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi, teu kazamanan ke para sahabat, teu kazamanan para tabiin. Urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus, anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda, himar pun anggap kuda. Gitu. Geus bae tapi nu bener. Dinil hak mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji, iya kan jadi bahaya kuari. Masya Allah kali sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram ulah suka judi halal judi dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul hak je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia. Cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia. Masya Allah urang keur mejeunna ngridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal. Ih henteu sieun sia teh bakal disiksa. Urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon ai eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna. Aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh ai duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud. Teu kabayang eta. Ya Allah ya Rabbi. Aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lelahan zina bae. Urang hiji dua nyandung sia masalah. Diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih? Kawin aya yang mah. Kurang kene dua telu kurang kene obat. Kurang kene keboplen teh mah. Ya Allah ya Rabbi. Jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna. masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah. Tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ye berjamaah hebat amat. Naon sih rahasiana? Oh boga pamajikanna 2 nyandung. Ah nu bener ih. Masalahna kumaha? Nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeuing ku pamajikan. Kak berjamaah Kak, alhamdulillah. Lamun keur anu itu sarua, Kak berjamaah Kak. Ya Allah, ngageuing bae. Bahkan lamun keur aya saimah ngeunaheun nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep. Komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak. Geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageuing ku pamajikan. Tuh ceknya bener oke ya. Iya mah konsep bagus kok sia bae. Hadena aing ngobrol jeung sia. Yes, aing nek nyandung lah. Maksudnya supaya berjamaah aing mantep. Bener nyandungnya. Ya Allah ya Rabbi. Ngaleuwihan tinu tadi. Barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah. Sarang kamamana di masjid bae. Ditanya deh ku babaturan sia ku rinjir nyelehkeun aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia terus bae heueuh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia
jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran namanya ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah deuleu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho Aing kadeulina asal naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu nyaho rahasia aing boga hiji-hijina ya pamajikan teh mantap ku aing di deuleuan bae oh jahe hebat sih mah ya hebatnya ontak itu sih teh nulikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi heula pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge beuh nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta nginaeun eta nyawa sama dinil hak nyawa lain sama kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleuh maca buku ceuri cek salaki da kot cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang deui maca deui cerik deui cek salaki da cerik teh bae ditanya ka deukeut neng maca naon sih teh cerik maca buku hebat amat bisa jadi kecerik gitu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang maca Quran maca buku datang ke cerik gitu pasti kakak mencani orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran mah tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol tah kos kitu mah neraka tah pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh teger jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq mimiti tenang datang ka rada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al-mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan Kangjeng Nabi bisa
ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah geunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek dah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu henteu nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum Gus Anak duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat Waalaikumsalam ketika datang ngaji pendi hebatnya nama ya kunaon aing ti kamari kula ti kamari candar atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal ieu mah ya lain gitu Assalamualaikum abdi ti kamari candar cicing cukup teh sabobokos ya saboboko ieu aya ieu kula tas becet embe tah dagingna semur tah saboboko los bawa ka ditu bener ya Kiai bener hasilnya ke bayar ka dinya beres deh bae entah iman lillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak kiai ngara gaji tah naon teh sia sing ngomongnya na asli na teh kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah waka kawin moal bisa teh di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kumaha cak aing mas ya ulah waka ka jeung edan teh budak ka jeung kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba ka dieu sih fotona aing mah hayang nyeledak aing nyele coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya aduh goblok da bapana orang bajingan bapana Masya Allah batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi nyelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ke Syria tah eta teh tah bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkeun ka dieu ke Eropa kerjasama nyana Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi skuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup
dibere piala Mekah Madinah, cukup dibere penghargaan. Hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia dibom sia. Amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia tembak sia, minimal penjara sia. Kos gitulah. Demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur. Zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan, untuk keselamatan, tanpa aya pemimpin bahaya. Pertahanan dalam negeri polisi, hukum-hukum bahaya. Pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak. Tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus urang jeung Gusti Allah. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin, teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara, teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah, teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah. Asal dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae. Administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat. Rasakeun ke di akhirat, di dunia keneh geus karasa. Murnikeun eta Gusti Allah. Urusan kos kitu hiburan, urusan ieu lain deui, tapi teu saeutik. Boro-boro di Indonesia, di Amerika nu diangkat jadi wali loba. Di Inggris diangkat jadi wali loba, di Jerman nu diangkat jadi wali loba, di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan, negara Yahudi, negara Nasrani, tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae. Di Mekah deket ka Baitullah, dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal bae. Di Indonesia jauh ka dieu ka ditu, atuh adem ayem bae. Adem ayem tenang. Indonesia pang tenang-tenang jeung pang mahmur-mahmur. Imah jeung sumur doang gua. Masya Allah, beak kabeh kuncek. Tapi tenang. Sebab naon? Pengajian di mana bae aya. Musola jeung masjid dibuka 24 jam. Coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain. Masa masjid sih aya waktu-waktuna sakumaha kantor. Di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna. Di luar waktu salat kunci, di urang nu tas main gaple ge ka masjid ngedeng. Di Indonesia mah hebat jasa. Masya Allah, teu budak hebat amat, cek urang THS di masjid horenganan, bebeakan tas main gaple. Barang aya kiai kadinya make sendal kulit, nyanana eueuh sendal kulit kiai, eueuh deui. Eta di urang. Tapi tenang we kiai na ge geus ikhlas tenang. Ikhlas kiai na ge meureun nu tadi teh atau manu nyokot geus didoakeun lah, mudah-mudahan sing salamet. Masalah di Indonesia mah teu kaya marah. Kalau kayak marah piawai di Indonesia. Ya, diurang ya. Kejadian kemarin lamun di luar negeri, geus gontok-gontokan. Kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak. Tapi di urang mah adem ayem. Biasa bae. Geus ta ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos kitu. Negara mana modal kos Indonesia? Iya atuh sabodo. Nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae. Sia masuk sareri bae. Maksudna kadinya deui. Saya memang perwatakan merenya. Tenang we. Gotok-gotokan. Engke bante. Dagara urang buat tiis tuh masalah. Masya Allah kari. Ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah. Ulah dikira, dipantau ke Amerika, dipantau ke Australia, dipantau. Sebab lawan Indonesia boga sejarah. Sejarah Indonesia mah lain lalagaan. Ketika Belanda ngudag muslimin muslimat di tukangeunna aya jelema nu neleukeun. Ketika Belanda copot urut telapak kakina doang teh dibaca bismillahirrahmanirrahim paeh Belanda di urutna doang nu mantap ka awewe ge kitu we cokot sempakna kulub saya ilmu dukun tak mah. Lawan bisa cokot geura buuk na tilu bae. Ayo cokot buuk na tilu.
kumaha acara sabisa-bisa cokot bukan mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun langsung tuh teu di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datang kan ini Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyawa ye jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi ka bawa ka luhur angin kikieuan oh Pendi asal ketebak angin oh Pendi oh edan kabehan Pendi edan itu edan harar edan pelet nah ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teu teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadeu Islam teh aya di jajaran kedua jajaran kahiji teh Kristen berikut Yahudi jajaran kedua adalah Islam nah ulah kaget sebab satungtung aya keneh nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata anak zina berarti anak aya loba anak zina loba nu zina perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana Shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia. Ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas lah. Setengah ikhlas mah aya saparapat lah saparapat tapi nu ikhlas anu ikhlas beneran eta anu nyieun gede da agama nah ieu gal yuzhirahu ala dini kulli eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku ayeuna emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieun nya nama ku caranyana limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab ja Allah asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sorak ti Gusti batur nu datang ge ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok geurageun dek sahabat yang ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun caina herang atuh kan tiis bisa-bisa nunduk tah cenah kan hees bisa ya caina tiis cenah ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cenah tiis bangkon di luar mangges biasa bungkus ban ieu benang hutang ngomong deh. Teh, tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan cai. Caina kotor, kan jelema ge embung mararandi. Ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena. Sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah. Moal daekeun. Cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok. Supaya kasoan eta teh jadi ilmu. Sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gajina ieu mah lain urusan partena teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae
ciri aing mah ulangan 2 jadi anjing memang kurang gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salapi anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki pudoli ge teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena sebab naon lain cai heran nu kadenya hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunaheun mandi kan urang masyaallah ke nunggu ande iradi mandi deui urang iradi mandi deui kuku ceprakan mandi banyak aya make samping panjang tak liuzirahu ala dini kulli guys seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dina dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan ku kumaha ge loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilang di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah celaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jas